Bagja teu daulat. Aman jeung Amin geus lain budak deui tapi teu euy cerunihin teu kaop bae aya nu herang-herang sok didareuketan. Hiji mangsa maranehna nyaba di hiji warung manggih nu mencrang-mencrang nyaeta nu ngawarungna. Amin teu hayang-hayang ge dahar pok pesen dahareun. Pokna sanguneng sedang rencangna duaaneun di alas bari pepeta ngalaga cara nu geus wanoh bari kumasep. Tukang warung nyeh imut ngagelenyuk dibarengan ku unggek ngaladanganana. Duh, aduh. Cek Aman, untung si laing mamin. Tapi nah beteng ngabejaan ti kamari na yen si laing boga nu kieu. Teu teuingan si laing mah. Kitu atuh. Cek Amin semu bungah disangka hade ku baturna teh. Eut naneng, 2 gelas diamisan. Cek Amin bari beuki kumasep pepeta niru-niru nu ngocek gula ku sendok dina gelas. Nyeh deui tukang warung teh imut aluman aliman bari nyodorkeun gelas di bakian. Lah alah nya sopan nya pendek nama cek Aman. Surup we dewek mah mun boga dulur cara kieu mah. Kitu atuh cek Amin beuki bunga. Beres dalahar Amin ngomong ke tukang warung, "Kadieu Neng, sabarahaeun ieu teh?" Bari ngagupay. Teu sangka tukang warung ngajawabna bet ku mata kaget panonna melotot buncelik bari pepeta ku leungeun duanana ngacung-ngacung curug ngitung duit nu kudu dibayar ku Amin bari arap-ap eureup-eup. Si horeng teu bisa ngomong nu geulis teh pire. Amin bakat ku reuwas ngan ukur bisa ngomong, "Euleuh, geuning." Bari undur-unduran jeung malik sion. Itu atuh cek Aman ayeuna mah bari seri bunga nenjo baturna kablejog ku nu gago. Sapanjang jalan maranehna arakei-akeyan yang serikeun polahna sorangan bari nyebut, "Bet aya bagja teh daulat urang teh nya." Laki Rabi. Basa anyar kawin mah teu kaop bae si akangna teh gular goler dina samak sanajan acan tunduheun oge manis sok geuwat ku si nyai teh di uwah aeh di sina pindah majar teh pokna oge. Ih, itu geura engkang ulah bobo di dinya atuh bari bin ngalih ari tos palai mah. Kumaha jawab si akang? Bari ngoloyong ka jero. Tapi nah ari geus lawas mah Laki Rabi pok-pokan si nyai jeung si akang teh asa beda-beda teuing lamun deuk harees teh. Ceuk si nyai, "Wah, nu kitu bet kalah ka ngajopra kawas bangke karek oge wayah kieu panto tukang tuh geus ditulakan." Geus, ceuk salakina bari peureum awahing ku tunduh. Ari lawang kebon, panto leuit, lawang paranje jeung lawang para urut menerkeun anu bocor naon-naon. Naha geus deui. Geus kabeh oge ngan hiji deui anu acan dicocokan teh bari nyuuh nundutan. Naha atuh lain geura bet kudu dibawaleh heula ku anu kieu patut. Jeung naha naon kitu anu acan teh ceuk si nyai. Sungut maneh nu ku aing can dirapet teh jawab si akangna. Jap nyai repeh si akang jempe. Rukun. Aki. Awewe teh iwal tinini mah kabeh oge teh tenjoan aki garulis. Tapi naha bet rata-rata di paparinan belot. Sinini. Atuh da kuduna kitu pangna garulis. Kapan eta supaya dipikara seup ku aki. Ari pangna belet atuh meureun mo aya nu daekeun kanu goreng patu cara nini. Dae ka aki.